Makanya kita butuh sosok teladan yang dalam segala aspek kehidupan bisa ditiru ke urang. Kadang-kadang pada urang mah boga kitab salemari diingkeun di ruang tamu jeung nyingsiran bedul tamah. Kadang-kadang teu bisa ngarak-rak awak sorangan-sorangan acan. Ngomean jalma bodoh mah gampang, nu hese ge ngomean jalma ngarti. Nu bodoh mah diajak urunan tereh ka kumpul. Kadang-kadang nu ngarti lihat. Dalil mah sodakoh ngaburu but ka batur mah lebah kumaneh mudan becit ngotok nu muyung. Diparabkeun kamu balik, podar jeung akan kotok tetelok. Kita ini butuh sosok teladan. Lihat meneladani ahlak Rasul bagi generasi muda di era globalisasi. Pak punten Pak, pemuda zaman kiwari. Po, daek salat ge gagah dia dak. Sulah ngomong jadi wali dialah wawalieun. Daek salat bae ge gagah. Tapi ingat pemuda, acara seperti ini jangan hanya jadi seremonial tahunan, tiap tahun diperingati. Ai kalakuan robah-robah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghithni 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 sari'an بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربي. Segenap alimil ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru setempat sadayana, mudah-mudahan dipaparinan panjang yuswa, sehat walafiat. Aparatur pemerintah dari Pemda Kabupaten Pandeglang, Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa teristimewa, semoga menjadi kebanggaan Rasulullah seluruh panitia. Berikut masyarakat Kampung Kadumanggu anu geus berjibaku sasieun sabeunyeun sebagai nimbulkeun tanda cinta ka baginda. Mudah-mudahan sadayana jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam
semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, tidak ada satupun sosok manusia yang pernah diciptakan oleh Allah yang kesempurnaannya melebihi baginda Rasulullah Muhammad. Teu aya manusia anu kata jeung talajakna saigel melebihi baginda Rasulullah Muhammad. Pan urang mah kadang-kadang sungut doang ngomong teu akur jeung buktina. Cacahan mah ibadah subuh ge kaberangan. Urang mah cacahan ge tahajud keur ngaji doang, buktina mah tengah peuting kiih doang. Beres kiih ka kamar ngiihan pamajikan. Terus geus cicing mang aing keur manaskeun radiator ya. Ampurabunya abdi mah bahasana kasar. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Loba nu bisa mere contoh tapi hese anu mangga jadi contoh. Hampura kak, ulah ge sarua karak bisa ngomong doang. Geus ieu mah lain kayak anggap anu edan leupas. Jangan tertipu dengan penampilan. Ingat, jangan pernah menilai kepribadian hanya dari cara berpakaian. Gudang garam meusina rokok lain uyah guys. Mending keneh mamang baju hidung tapi hatena putih daripada aing baju putih hatena hidung. Dusun tuh hadir mah tuh cara kasepuhan tuh di jero bumi tuh karungkul be kueh beak sapiri. Makanya kita butuh sosok teladan yang dalam segala aspek kehidupan bisa ditiru ke urang. Kadang-kadang pada urang mah buka kitab salemari diingkeun di ruang tamu jeung nyingsieunan bedul tamah. Kadang-kadang teu bisa ngarak-rak awak sorangan-sorangan acan. Ngomean jalma bodoh mah gampang, nu hese ngomean jalma ngarti. Nu bodoh mah diajak urunan tereh ka kumpul. Kadang-kadang nu ngarti lihat. Dalil mah sodaqoh ngaburubut ka batur mah lebah kumaneh mudan becit ngotok nu muyung. Diparabkeun kamu balik podar jeung akan kotok tetelok. Kita ini butuh sosok teladan. Lihat meneladani akhlak Rasul bagi generasi muda di era globalisasi. Pak punten Pak, pamuda zaman kiwari. Bo, daek salat ge gagah diadak. Geus ulah ngomong jadi wali dia lah wawalieun. Daek salat bae ge gagah. Tapi ingat pemuda, acara seperti ini jangan hanya jadi seremonial tahunan, tiap tahun diperingati. Ai kalakuan teu robah-robah. Dusun. Iya hayang nyaho Pak, iya hampura ieu mah keur ngomong doangnya. Atuh hewa los aing wae henteu tadina ge. Nu penting aing balik mah cair bae lah. Abdi Pak, Masya Allah bangga ka panitia, bangga. Ieu make baju koko jaku tara biasa, ti asar keneh. Kadang mah magrib henteu, isya henteu subuh kaberangan. Di ditu ieu mah di ditu. Ieu mah sok hayang nanya. Eta anehnya lamun sok ngagali kuburan eta tim hore eta gara-gara jalma kadang nutul kamar asid eta teu hati aing. Ulah saserengehan dusun. Coba eta Bu matana ulah kana beuteung aing bae. Ja aing temesan kos kieu. Ieu mah lain-lain tuh bajuna gede teuing. Ya hampura pamudanya, ya ulah kasinggung ku omongan Haji Asep. Ai sungut kulama doang alkohol, dibanjurkeun kana leungeun tiis ai eueuh luka mah. Kecuali na leungeunna aya doraan, karak jojolotoan dia. Hampura ieu, kira-kira ieu mobil mau dikempesan. Lamun di dieu ngondang kiai anggap bae imah karak anggeus neang tukang bas berarti aya kayak ieu ya, aya kenting omeaneun ieu. Ieu hayang nanya kuna di mana eta teh nyaho di dieu mah. Anu sok tim hore ngagali kuburan lamun anu podar eta sok grup anu tilok salat tilok ka masjid kunaon sih eta mait dikuburkeun keluarga sahibul musibah marewek meh nyatu jeung pindang
Ulah seuri mikir tolol. Di ditu. Nah, lebah dia ieu urusaneun urang ieu. Heupan jalema mah Rasul itu diutus ke alam dunia li utammima makarimal akhlak, sejatinya untuk mendaur ulang sampah, bukan membakar sampah. Sampah itu didaur ulang. Kumaha carana? Urut cangkang aqua supaya jadi termos, supaya manfaatan. Sama jelema ge anu tara salat, nu tara ngaji, didaur ulang, dideketan, dirangkul, jangan dipukul, dipeluk, jangan dibungkul. Kumaha carana ibu raksip deket jeung Gusti Allah. Eta cina tilok salat, tilok ngaji. Hewa ge kana kalakuana teu meunang hewa ka jalemana, Bos. Dan utara sholat kayak manfaatan. Mana manfaat utara sholat? Lamun di dia aya nu pae san sok ngagali kuburan bari hujan dan letak ka hulu-hulu. Utara sholat kiai mah jeung santri babagi amplop di musola. Lain keprok mikir dusun. Ngan ieu masyarakat kudu beunang diatur. Bos. Ngomongnya di bentar tarangna di aku aing. Pak, iya ngayakeun murudan, ngayakeun ceramah, jangan kayak hotspot. Eling ge ka Allah, eling ge ka Rasulullah, keur ngayakeun acara doang. Beres deh dangdutan deui tolol dia. Apa bedanya kamu dengan hotspot? Tahu hotspot? Dia itu nyambung ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari perangkat lain. Makanya iya hampura titip ka para pemuda. Nyah. Mod, punten Pak. Nyuhunkeun kesang, dasar aing hideung kesangan deh nya. Iya, banget kurang kasih sayang kieu ya. Hampura Bu, pugu abdi mah hirup teh doang tuyul, beurang peuting diliarkeun. Aya balik setor kadang nyusu ge teu kaburu. Doakeun Bu nya, abdi sing sehatan. Hampir 20 tahun rumah tangga can boga anak, karak pamajikan doang anakan 5. Makana abdi ngajak ka seluruh lapisan masyarakat. Pokoknya kurang doakan para kesepuhan sajaba diajak dorong masyarakat doakan ieu para pemuda-pemuda saha ieu rek nokedan lembur saha tinggalin geus sarepuh tinggal budak pamudana isin dak urang kadu manggu teu bisa adzan acan pariksa geura lah ka haji kula mah ustad lain bila lain lain masalah ustad tolol. Pan ke sia kawin, haju ke ngendog pamajikan, haju boga anak, pan beren kusunah di azanan, kudu bisa dusun azan. Imam ditang azanan orok, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makana abdi titip ka masyarakat, ceng, badung mah eueuh tungtungna. Hirup ayeuna mah lamun hayang sampurna, iwal ti deukeut jeung pangeran. Reka mamana ge butuh pangeran. Deuleu anggota dewan, calon dewan pamalatak, tetep neangan kiai. Ai kiai atau eta calo ka pangeran. Calo doa. Makanya kudu deket jeung para kiai. Badung mah badung, ulin mah ulin, tapi titip salat nu 5 waktu ulah ditinggalkeun. Pan ieu pamuda punten ieu. Ieu panitia aya sabaraha? Lumayan dak ieu subuh 2 bariseun. Atuh keh heula nya salat nu 5 waktu mah jatek ajeung ieu atuh saminggu sakali darari hae ka masjid. Teuing teu kudu salat asal poe Jumat dia ka masjid teuing tungguan tiang tah. Lain kuna naon bisi pae teh kanyahoan. Ke kanyahoan disensus nyalon. Makana Pak punten ka para pemuda titip acara seperti ini jangan hajar jadi rutinitas tahunan. Tapi kudu aya tapakan. Ja urang ka mana bakal paeh. Paeh mah sorangan-sorangan wa. Ulah ngarasa ngora keneh. Kamari di lembur abdi, ibu-ibu karak boga anak hiji ngora keneh. Balik di pasar mah motor kekelepekan maot, geger. Kamari mah cenah mah motor keneh ka pasar. Kunaon ayeuna paeh aneh teu aneh, nu aneh mah kamari paeh mah motor ka pasar. Sok mangga tuh kori mah geus cair bae mabur. Ha ceng, nu penting mah kejo, hidup kejo. Atuh teuing Bu jeung musuhna ieu tah musuh aing. Kadang-kadang aing nek ceramah dipilaan ku manehna jara rengkel. Kerima ku aing nek ceramah maena milaan, kempesan bae ku bangna, mewek ku aing. Heuh nya Bu, tuh barokah ku ilmunya, Pak. Barokah ilmunya. Teu pira 20 menit. Nenu na nya. Bisaan tah budak
Oh, padeni mah hayang nyuk na sabulan elik banyak. Atuh nasib tama Den. Lanjut. Mudah-mudahan ya prakata kula sementara. Mudah-mudahan bisa ngabuka tabir mata hati orang bahwa ternyata di dunia moal gagah bae. Leres? Dunia moal gagah bae. Kesehatan moal gagah bae. Beungeut moal gagah bae. Sahrini geulis di ayeuna atuh kena mah peot. Matakan yangan pamajikan mah ulah nu geus mending nu goreng. Tingora sampai kapeh teu robah-robah goreng bae. Pak Camat geura ge eta urang neangan minantu nu geulis sohor doang geulis. Kadang-kadang mah eta keur parawana urut mawaan lurah, urut mawaan bos kalapa, urut mawaan bos lauk. Eta mah nu goreng hideuk pendek dipoto benang huluna doang nya. Weuh teu can pernah anu nganjangan. Can pernah anu noel ditoel ku jurig kasurupan jurigna. Panitia mengambil sebuah tema meneladani akhlak Rasul bagi generasi muda. Berarti iya kudu nyacahkeun akhlak Rasul. Hampurannya Bapak Camat perwakilan staf ti Bupati hampura aing manek cacahan mudan bae lah. Moal cacahan calon dewan, moal cacahan calon presiden. Jati baheula ge sasageun jadi presiden teu meuli beas sorangan mah teu gebleg kejo lah. Siap urang ngajina siap? Siap urang ngajina? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Muhammad Gusti Allah percayain ka Nabi Muhammad nepikeun dibasakeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Urusan attitude, urusan etika, urusan tata krama, urusan sopan santun ieu tunggulna eueuh deui contohaneun urang anu paling sampurna dalam segala aspek kehidupan iwal ti baginda Rasulullah Muhammad. Coba satu saja keluarkan datana anu ngabedakeun bahwa Rasul eta pohara akhlakna. Sok sejarah mencatat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hasina فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. Tadi mah Ustaz Romli ngeunaheun ya, aing mah Romlian bae mah. Ternyata Pak nu ceramah ayeuna mah tinggal untungna. Mubalik ayeuna mah tinggal pepelemna. Datang diondang malah di DP-an doang enmek. Datang ka dieu sagala diangsong-angsongkeun. Kanggo kiai, orang kiai mah ceramah nu ngabeakeun mah di dinya bae. Ceramah can beres, kardus mah geus ditalian. Ulah suudon cabok jak wae. Dusun. Ngeunaheun kiai ayeuna mah. Apa ingat sejarah Rasulullah bagaimana menyampaikan la ilaha illallah, bagaimana menyampaikan tentang etika keislaman. Wa ramauhu bil hijarah. Ini sejarah mencatat, Pak. Nu ayeuna mah tinggal ngeunahna. Mata kalau menjadi kiai babelian isin kakang yang Rasul isin. Bo cai kalapa. Nan ieu aqua cai tuak. Dak ieu nyuguhan tak iklan dia yo. Luar biasa katambi panitianya. Sing ditambi amal saya na, Bo. Dia dong pung bedul bahagia dia. Tenang dak aing mah dihaeukan moal marah moal aing mah. Ieu mah hitung-hitung karma aing baheula kitu ka kiai. Rasul mah bujang-bujang kos kieu bujang datang di papak, datang disambut. Tadi ge panitia, Pak Haji di mana keneh? Di jalan bade salat heula. Datangnya tuh datang lah jangan butuh. Wa ramauhu bil hijarah tuh, romau. Fi'il madhi naqis
Tasrif katilu Roma ya Romau. Hampura Pak Camat, imang ngaji. Kayaknya panti kampung di lembur. Roma ya. Sungguh tak doang bujair ke kemunya. Nasoro Nasorot. Murudan kuat biak Nasoro. Atuh kumaha aja kudu kitu kudu dipesek dusun. Waromauhu, ketika baginda Rasul berdakwah ke Taif. Taif teh daerah Mekah. Di Mekah ka Taif lamun ngojek. Atuh teh ojek dusun. Pokoknya mah sajam 10 menit. Mainnya kurang jauh sih paman. Lah dia boro-boro ke Mekah, ke Jakarta ke demo leungit teu bisa balik. Hese ku dusun hirup. Nu kieu mah naik kareta hayang nahuduna bae jangan geura datang. Nya puguh aing jeung urang lembur pernah eta biasa ngopi di lembur baru kopi nyat. Kopi hidong-dong banget dia. Pak, ieu mah ngopi di rest area teh Starbucks, aya tulisan kopi panas 50.000, kopi dingin 100.000. Jual bae kopi ngebul kuat diuyup beakeun. Si aing teh dia kabina-bina panas, meungpeung panas 50.000 dia ji, geus tiis mah cepek dia ji. Dasar dusun dia. Waramauhu bil hijarah. Apa yang terjadi? Coba bayangkan di benak kita. Bagaimana Rasul mendakwahkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Supaya jalma iman ke Allah, supaya jalma mangerankeun ke Allah, supaya jalma nauhidkeun ke Allah. Waromau boro-boro diangsihan cai kalapa nu aya dilempar rame-rame. Dilempar ku urang Taif, teu kolot, teu budak, teu pamuda, kabeh nimpukan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Hatta khudibat bid-dima'i na'lah. Rasul itu darahnya bercucuran Pak Camat. Masyaallah. Kula mangeun kesang doang. Rasul mah dibaledogan make batu. Hatta khudibat bid-dima'i na'lah. Bukan hanya wajahnya yang berceceran darah, sampai badana, sampai sampean, sampai sendalna tarumpahna pinuh ku getih Pak Camat. Pertanyaan aya di dieu, kiai teu kaharti atawa keras teuing ditimpungan make aqua. Coba jajal. Untuk yang diduruk dia lembur lagi. Paingan aing teu diangkat jadi Rasul aing mah gede hadatinya. Ya Allah Pak. Maksudnya supaya bisa ngarasakeun. Kiai ieu mah karak sendal di masjid aya nu ngisingan bae geus naik mundurkeun diri jadi kiai. Tolol. Sia nabi lain, ustad geus setengah badan. Karak aya nu ngisingan sendal bae naik mundurkeun diri, izin ka Rasul jurig. Makana apa punten? Kita jangan salah kaprah. Urang masanten puluhan tahun, lain titah dikiaikeun, lain titah diabuyakeun, tapi titah ngalatih riyadhah kalbu urang supaya sobar, ikhlas, nahanan ketika resiko dakwah kos kieu. Masya Allah, tabarakallah. Doang nu sadar heula nya. Hampura Pak abdi mah ieu mah lain ceramahnya. Lah ieu mah teu jelas ya. Jika anek neangan kiai kondang mahal meureun aya kiai kandang murah tewak bae meureun. Pak lamun nguping ka dieu geus teu aya ngaleut-leut acan Pak. Inget ka mana teuingnya. Kabayang teu situasina. Doang nu demo teh nya. Doang masyarakat misal demo supaya jalan bagus, jalan loba jalan jurig pan ka ditu mah. Hampura Pak bejakeun ya ka bupatina. Abdi kamari ka Kadu Kacang, di kami mah jalan kitu peragi jangcang bedul eta Pak. Neung sampaikeun aspirasi. Jakusia di demo kadang-kadang tilok manggihan keluar. Aing mah mangarunyakeun ka sararia. Atuh aing mah urang belah ditu. Eta Pak abdi kamari ceramah nya ka belah pageret. Sarenek potong cangkeng. Cik urang dia ku balalagernya. Hampura bapaknya ieu menyampaikan aspirasi rakyat. Wayahna Pak, rakyat mah teu kudu hayang babagi duit. Jalan bae sing jeurogna. Oh, insyaallah. Lain kuna naon aing, ceramah karak 2 panggung, potong seblekerna atuh aing tekor. Nya
Ja kadang-kadang masyarakat demo, kadang-kadang papanasan, can anu neangkeun karunya aing. Atuh kieu ngomong mah dihareupeuna. Ulah ditukangeun dia. Dia mah jawara kotok lisung tukang. Dihareupeuna hampura apa nya? Atuh teu aing hewa untuk aing tadina. Pak, teruskan ieu. Kabayang teu situasina kos kitu di Baledogan bari semah datang jauh bari mapah di Mekah ka Thaif. Kan Thaif itu dataran tinggi, kalau kita mah puncak lah. Dataran tinggi, didinya mah sayur ge jadi, bonteng jadi, ngan cecenet doang. Kabayangnya, Pak, misalnya abdi 3 jam. Kan jarak antara Mekah Thaif jigana mah 100 malangkung kilonya. 3 juruk ka dieu ge can 100 kilo, bari naik mobil ngeunahun. Datang di papag, nya di ajeng-ajeng. Itu mah nya capek, mapah, nya panas, ditimpukan. Kabayangnya. Kabayang situasi batina kabayang. Nya capek atau kopi-kopi heula adanna. Ieu mah waromau bil hijarah, dilempar habis-habisan. Mata ka budak karunya ieu nabi menang hese capek ngajarkeun la ilaha illallah, ngajarkeun salat. Sarolat daknya. Denge tak ustad-ustad di lembur Denge. Paham? Kalau kita ngaku cinta Nabi bukan hanya tentang menyukai. Memang cinta itu tentang rasa. Tapi lebih daripada itu, cinta itu bukan hanya menyukai, tapi harus mengikuti. Jangan ngaku cinta Nabi, ngan ukur ngayakeun murudan doang, tapi musolah masjid kosong. Lain takbir mikir tolol. Dusun. Ai kira-kira musolah masjid tadi eusi, kunci haju lisingkeun ka adira. Ai teu dipake mah. Hampura kasepuannya abdi rada ngacaprak. Kerjana rengkel ieu teh bener mah. Berang penting aing ceramah jarang balik. Tadi mah telepon naik balik isuk berang horeng pamajikan keremen bedul doang cek aing. Bo, punten. Karunya ieu Nabi Muhammad, karunya nyampaikan Islam eta ladang capek. Ai ku urang dilelece. Nabi mah mati-matian, Nabi mah sampai bercucuran darah supaya ajaran Islam datang ke Kadumanggu. Ai urang Kadumanggu kana ibadah luya leye bae. Karunya. Tah salaki kumane tah dorongkeun tah. Kepro pugu salaki kumane. Kayak lamun salaki di imah bae berarti keremennya. Pertanyaannya, apakah Rasul marah? Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Rasul itu ahli diplomasi, Pak. Dia itu ngerti di mana saatnya kita harus berperang, nyabut pedang, di mana saatnya kita harus mengadakan pendekatan persuasif. Cik Rasul, aing mah kieu mah lain naik perang. Aing mah naik dakwah, mendaur ulang sampah. Aing urang Mekah, datang ka Thaif ceramah, teu ditarima. Ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, beda tempat beda kebiasaan. Aing teu tarima balik, matakan Rasul hebat. Tsumma ada sallallahu alaihi wasallam kata, teu ditarima di Badogan. Uwih Rasul hazinan dalam keadaan berduka, bernestapa, malah berlinang air mata. Teu kacaritakeun lapar nama. Nya lapar meureun jandar. Nya panas. Rasul katakan mud dengekeun nya hirup mah. Bisi urang mud mana pemuda mud. Pemuda. Ceng, bisi Aceh nganjang ka lembur batur, kapetingan diturunkeun, balik. Kadenge balik ulah nyebut golok. Ngarasa jawara. Nelpon batur, "Wai, dak ribut." Eta ribut uang kana Orson Media. Hartina mah teterak di kadek, dia teterak di kadek di gelepok di mah geuneuk dia paputuyan. Hirup mah iwal ti bager. Ayeuna mah geus teu usum jajawaraan. Jawara gini cak teh kotok mah jengke, Pak. Ulah ngaku jawara lamun can bisa ngegel ceuli sorangan. Bu, punten kasadayana nya. Ayeuna mah ulah ngagedekeun adat. Ayeuna mah selain zaman jaka sembung, Kak. Ayeuna mah zaman Jackie Chan. Ayeuna mah baheula mah ngala duit kudu pasea heula nya. Masih nikeun lapak. Ayeuna mah geus teu usum. Naon ge ayeuna mah aya hukumna, regulasi hukumna naon ge ditewak.
Masya Allah, tabarakallah. Geus aya nama iwal ti bener, ulah ngagedekeun adat. Tah ahlak Rasul mah lamun nyemah ka lembur batur teu ditarima. Uih, ulah mangkreng bae mangkreng. Ye, gede amat aseuri Kak. Paham? Lamun urangnya nya capek di bayadogan, muter ributnya. Laju nama ngegel-ngegel tah. Nya satuur tah awak ieu. Tapi tidak dengan Rasulullah. Padahal Rasul mampu mengangkat tangan ngadoa ke Gusti Allah. Ya Allah, hancurkan anu nimpukan abdi ku batu. Rasul bisa dan pasti dikabul oleh Allah. Tapi Rasul tidak lakukan itu karena Rasul sedang mengajarkan akhlak dan etika. Kalau kita ingin diterima dengan orang lain, ulah ngagedekeun adat, Urang ngomong, "Neng, pacaran yuk, maaf daripada pacaran mendingan temenan." Karena aku masih trauma, aku masih ingin sendiri tanpa cinta. Ulah gerang adat. Dijarahkeun dia ku aing ulah gamah. Biasa bae main cantik heula. Ke heula tutungguan meleng geus meleng mah beunang ieu. Terus bae nyedak, ajak ngabasot, tah terus bae. Ulah laju ngadat bae, teu nyaho dia kain, pugu teu nyaho. Ulah sok ogoan. Pak, padahal Rasul mampu ngangkat kedua tangan. Ya Allah, hancurkan orang Thaif anu nimpungan abdi. Tapi Rasul tidak lakukan karena Rasul ingin mengajarkan tentang etika, tentang attitude, tentang cara bertata krama ketika kita bertamu terhadap orang lain. Walaupun kita punya misi untuk la ilaha illallah. Aina urang ngajarkeun masyarakatnya. Masyarakat masa babara RT, musola unggal juru, nu ngaji mah 5 hulu. Ulah geura pundung. Nu 5 ge nu hiji mah geus ngek-ngekan ka haji. Aya nu jag-jag tiluan, asa kebel wudu, beak rokok abdi dicokotan. Wios. Dakwah itu butuh nyali, Bos. Nyali itu di hati bukan di body. Persetan badan kamu besar. Paham? Iya teh ngajarkeun bahwa utang teh hirup teh ojo dumeh, ulah mentang-mentang kadenge. Urang bisi geus gagah, geus luhur jabatana, urang geus boga dunia, sungut dijaga. Ulah sampai harta urang, jabatan urang ngarobah cara bicara urang. Baheula mah keur balangsak nya ku bager terangakan sabun colek. Aing geus beungkar ngomong sahuap gaplok, dibeli jeung hulu dia anak wae. Kadenge, awas, jangan sampai merubah gaya bicaramu kawan. Nu gagah ulah sombong, nu pejabat ulah sombong, nu beungar ulah sombong, nu geulis ulah sombong, komo nu goreng mah ulah ngomong. Paham? Urang ge budak santri sing hade, seueur kiai-kiai sepuh, urang kiai ngora gagah ngajina di jamiahan main tuar bae, pan geus kolot, kadang-kadang loba kata limeng, jak loba jeung para baneun anak. Maca kitab kadang-kadang pil mah ige pil mau. Ulah main tuar bae, kudunya hok kana undak usuk basa. Komo nu salahna guru, ulah main tebang bae. Kajen teuing murid lebih pinter daripada guru, tetep murid mah pangkatna tak-tak. Guru mah bodoh ge hulu. Eueuh tak-tak kaliwen hulu. Aya ka haji kuya, nek sebut kuya. Sing hade santri. Lamun urang diajak ku guru ngariung, dahar ulah sok mihelaan guru. Nyiu kejo ulah sok mihelaan guru, kokobok ulah sok mihelaan guru. Pamali. Nganamun santri jeung kiai ngising di wahangan. Santri mah ngisingna kudu girangeun kiai supaya tai kiai dikawal ku tai santri. Ieu ulah serengehan, ieu ahlak. Pak, punten tuh. Di era globalisasi, pan budak zaman kiwari mah eta geus tilok punten ka kolot ge, solonong boy bae, bener. Baheula mah dusun, urang keur mawa motor, aya aki-aki ini keur bobogohan pinggir jalan, turun ditungtun, punten ini. SpongeBob. Ayeuna mah lain pan, nini ge nek lewat dititik klaksonan, cungkel pe pan nini. Dasar nini goblok nyabrang sembarangan. Cik nini dia nu goblok nabrak aing teu kena. Di era globalisasi kita sudah kehilangan moral kawan. Ini dekadensi moral kawan. Ayolah tunjukkan bahwa kamu pemuda-pemuda Kadumanggu yang beretika. Amin.
Ya Robal, sanajan sia pinter, sia gagah, nanaon menang pamuda. Denge omong kolot. Kadenge, abdi tahdusan bini ampa bunga nempok pemuda-pemuda giat kos kieu. Lamun pemuda moal ngawujud Pak, moal ngawujud. Sanu mawaan son, lain pemuda mah, aki-aki mah tijalikeun. Duh, budak gabah-gabah ngora dibawa ka dieu kabeh. Nyieun taman supaya meriah, kembang saha buah ieu meureun. Hiji atuh lah, geus nu penting mah rame beges. Pak, titip ka sadaya para pemuda hijinya di akhir zaman hiji kakolot sing hade. Pan enak mah loba anak disakolakeun pinter, geus pinter jadi minteran kolot loba. Loba. Majar maneh mah sarnaja. Ih, kumaha aing bae dia ih. Heh, majar maneh sarnajanya. Kakolot ceuleudeuh. Minteran mah cenah aja aceng manggeus lulus sakola, tinggal sertifikat imam mah ku aceng disakolakeun. Heuh bae kolot mah disakolakeun, urang digadekeun goblok. Usaha mah dia beak Jakarta, beak Malaysia, ngejeug-ngejeug pakaya kolot bae teu boga polo dia. Coba ge tah di era globalisasi. Ai digerok ku kolot ngajeding ceulina ulah ngome HP bae. Woi. Ai diajak cacahan ku kolot ngajedog kokodna ulah ngome HP bae. Nah teu kudu contoh nu gagah-gagah. Kadang-kadang eta anak diajak cacahan ku kolot kieu bae. Bener teu? Anak saha eta? Heh budak di era globalisasi yo. Ayo ngomong na status selamat hari ibu. Ibu terbaik. Ibu bedul mentah meligas Gararati dia. Pak kadang-kadang eta puntennya jargon doang eta ditulis. Si nama. Insyaallah tabarakallah. Selamat hari santri. Santri hayang ka Cikadueun kuat nga-BM. Coba Pak difasilitasi budak santri masyaallah. Abdi rek ceramah ka belah Cikadueun, aya nu megat abdi eureun. Wih, jadi mak kiai atuh teuing mah gitukeun kiai ge. Geura asup, embung ampun cenah bo, alabatan aing juri. Ampun. Bah, luar biasanya. Barokah Pandeglang mah barokah. Barokah abuya, barokah para santri. Insyaallah berkah. Amin. Amin ya rabbal. Maka apa? Tinggali Rasul. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا. Rasul bae ge dakwah aya sedihna. Urang ge dakwah teu diturut ku masyarakat. Atuh mimitian ieu. Hajupan urang ge ngajarkeun ngaji ka masyarakat. Urang ge kudu ahlakan. Ulah masyarakat nu bodoh bae kudu ahlakan. Urang ge kudu aya ahlakan. Urang hayang katurut ku santri gede adat moal katurut. Kajen teuing pinter ngajina, alfiah katalar, jurumiyah dilalab, yakulu pakai kekemu. Tapi na gede adat. Magahan sorogan salah cabok paeh dua. Heh kajen teuing ngajina biasa bae, tapi lamun ahlakna hade, hilim teh hilim, elosan, wios, sampuraan. Cik santri Abah Haji minta izin, aya naon kasep, bade meuleuh musholah, mangga. Insyaallah katurut anu kitu. Hayang boga santri teh hese dak, hese. Boga santri 5 ngagitar bae jabudug. Aya santri awet 3 asal malam Selasa, malam Sabtu rutin kasurupan. Enggak apa-apa, itu bagian resiko daripada dakwah. Matakan Pak, kudu buka sejarah Rasul ketika berdakwah supaya urang aya tasliyah, aya pangbubunga hate. Pan urang eta lamun di imah bae mah sales mah asa urang bae panggeringan. Karak dibere riet hulu bae kitu benang ku bodrek. Ya Allah, kenapa sih aku harus riet dulu? Hei tolol, ulin dia ke rumah sakit. Woi, paham tuh? Di imam eta gering, karak nyeri huntu, nyeri huntu pang nyeri-nyerian eta. Nan nyerina kana hate, nyerina pohara nu naong eueuh. Can pernah, kamana Kak? Nek naong dulur kunaon nyeri huntu. Oh. Nyeri huntu mati, bener tak? Ngangluh sorangan, pamajikan ngadupakan kadang-kadang urusan sorangan bela. Gerak ya Pak,
Makanya kita itu kalau berdakwah buka sejarah Rasul. Supaya boga tasliyah, pangbubunga hati. Oh, lain aing bae anu ditonggengan ku masyarakat. Horeng Rasul ge pernah ditonggengan ku masyarakat. Nah, kitu sakitu Rasul. Atuh urang mah Rasul lain, nabi, wali, jelema, jurig hulu meureun. Pak, ayo Pak. Nya, Pak Camat, abdi mah Pak, ieu Pak Camat ieu. Aya bae di mana ya? Nya. Maksudna di pangajian teh aya bae. Tah, nu model kieu ya, nu kudu dijadikeun pimpinan. Ganeng dia. Amplop di mana dusun, buku batur nyumbang aqua. Lamun teh amah. Pak Camatnya, ya jang sepuhnya, geus ngaji bae lah ngaji. Urang maot keur ngaji mah sahid Pak. Bu, ieu mah abdi marek ngajak ngaji bae ka masyarakatnya. Mudah-mudahan ieu para kiai, para ustad anu berdakwah di dieu, anu ngajar ngaji di dieu sing dipasihan kasobaran. Ternyata bukan kita aja yang hazinan, bukan kita aja yang suka nemuin kesedihannya. Leres dah Bu. Kadang-kadang pan anyar rumah tangga mah jadi karak ustad setengah badan ieu ngaranna ge. Nu ngandang ngariung can jauh. Pak karasa ku abdi Pak, anyar rumah tangga 3 tahun jadi pilot nyempil di nu kolot. Eta Pak Camat di mana abdi rek aya nu ngolom ceramah ka Cimanuk? Teu kebayang. Tatangga hari tahajat, abdi nawarkeun diri supaya dipake ceramah. Teu dipake, mana aing keur butuh. Ih, yang serikeun tolol. Dia mah ada kiai balangsak yang serikeun. Hatina mang santri, ulah leutik hate. Kita itu butuh mental yang kuat. Matakan dikobong. Asal keruk, lain dahar, ngisikan. Pan aya di imah mah keruk, col kejo. Aya di kobong mah keruk, ngisikan. Kadang-kadang suruh kita hirup-hirup. Jabeus, aya sendal kiai nongkrong sabelah dihirib. Wajar santri mah penyakitna lambung. Wayah nyatu, lain akan kejo, ngisikan beas. Wajar santri kuru, kunaon? Atuh santri mah dahar sakali ngising 3 kali. Urang hees modal. Beres ngawuduk panas ngising deui bae. Tenang Mang, gagah ke sia, gagah sia, gagah. Para santri sing gagah Pak. Yo, Paneglang kota santri. Nya, bener teu? Sing garagas ya dak, garagas ya. Bener Pak, abdi mah ngadoakeun. So aing baheula nya, insyaallah tabarakallah. Eta lamun dikobong teu boga duit. Aya nu ngadengen nu beunghar pae, hareun teh hareun. Ganeng dia. Hareun Pak, beneran nya dasar dusunnya. Aya nu paeh kuat batur mah innalillahi urang mah alhamdulillahi. Hajupan memeh nyolatan janu paehna beunghar ieu cik urang teh husnuzon bae nya. Atuh ti rokok ti geus ngahutang rokok samsu sabungkus. Zaman 110.000 datang ka nyolatan 5.000 atau beak bae ti goblok-goblok, mait goblok. Katakan santri sing sararuginya. Sing sararugi ya para pemuda ya Allah. Sak tingali summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Ternyata Islam tauhid datang ka kadu manggu. Lain ladang huhahehe, lain ladang bubungahan, ladang cimata, ladang getihan, ladang riwe, ladang naruhkeun nyawa. Padahal eta Kangjeng Nabi anu lamun ngadoa hayang ngancurkeun dunia rata dunia nage. Tapi Nabi mah hade akhlakna, henteu mentang-mentang, henteu ngarasa aing pangboga doa ijabahna, henteu. Nabi mah nuturkeun visi misi li utami makarimal akhlak. Eta ya katakan orang sing hade kata tangga kabaraya ulah sok sentak sengor bae teh ai sara kitu boga duit ulah sok sesentak bae nya geura ge bikang mah sara kitu boga duit teh sesentak bae tah hiji tah salakina betul ieu mah salaki keur boga duit menyebut lagi ayah jurig meureun ayah eungkeug geus teu boga duit menyebut lagi si botak ulah bunya paham pokoknya mah salaki aya duit hehe
eueuh duit hehe, aya jelema hehe, jelema hehe banyak. Ya punya. Lanjut Pak, lanjut. Hapunten para kasepuhannya, bilih abdi lepat. Jadi lamun cenah kieu amat ieu kiai, atuh selain salah aing salah panitia rek nangondang aing. Bu jelema karak cager. Ya bapak-bapak punten, mending keneh ngatur lalaki daripada ngatur awewe mah. Ngatur awewe mah hese. Awewe mah boro-boro ku salaki ku pangeran kitu benang diatur. Atuh gara ge ku pangeran dibere halis sakitu kituna ditambahan ku patlot deh. Haju kahujanan tinggal sapotong be dihalisna. Fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahliha dhawil asabiyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Uwi Pak, uwi ti Taib ka Mekah tebih. Engke ka Taibnya meuli kangkung sia di ditu. Atuh ngadon-ngadon nyiduh ka Mekah. Rasul uwi ti Taib ka Mekah di jalan pendak jeung malaikat. Tuh Nabi mah malaikat we kebanggina ge. Mun dia mah pocong. Balik ngajang dipegang kuntilanak, lebok dia. Nabi mah lain kuntilanak, malaikat. Aing cenah dipegat orai. Kiai jeung dipegat orai, parah. Tilok sedekah meureun kiaina. Woi, Nabi mah dipegat malaikat, begitu. Makhluk-makhluk ararendah. Ieu mah cenah aing nu ngawuran ririwa. Ting torek eta mah meureun molorna tidak babanya cokorna. Aya cekek eleup-eleup. Wow. Kupingkeun Pak, kupingkeun. Awas ya, sejarah ya. Fasa'alahu, hampura apanya? Jakula mangabahas mudan ieu nya. Dasar mudan setahun sekali, kiai teu ngabahas mudan, lieur kana hulu. Terus fasa'alahu malakul jibal. Di tengah jalan Rasul yang dalam keadaan berduka, bernestapa, berlinang air mata, sedih belah. Atuh dakwah boro-boro suguhan cai kalau berbatunya. Di jalan pendak jeung malaikat. Saur malaikat, "Ya Rasulullah, mun bahasa urang banyak ulah make bahasa Arabnya." Wawalieun. Atuh bingung jeung teteh ngarti henteu kana bahasa Arab. Id anam yaro id kuyur. Tolol. Tamalin bahasa Arab, di mana orai diruyuk. Mun bahasa Arabna kieu doang ngisang Arabna Allah antaina. Gas, ieu mah bahasa kadumanggu banyak supaya tereh dicerna ya dengekeun. Fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadzawil asabiyah. Di jalan pendak di malaikat, saur malaikat junjunan. Eta kunaon getihan? Tuh kurang Taib. Taib mana? Itu. Hayang dikumahakeun jujunan. Geura bejakeun ya ka dieu. Bila perlu kuing ditangkupkeun jeung lembut-lembutna, dicacak, diracik-racik kepen jadi pepetek. Diratakeun mun cik bahasa urang mah. Apa yang terjadi? Posisi Rasul sedih, nyeri, aya nu rek ngabelaan, nek diratakeun lembutna nek dipaehan. Apa jawaban indah Rasul? Dengekeun ya, jawaban indah Rasulullah. Faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayyatawalla. Mun cik urang dieu mah wios teu kedah dikukumakeun wios. Lamun ayeuna nu nimpugan kaula dipaehan kabeh atuh meureun anggeus tamat. Filmna tamat. Keun teuing di baledogan ge resiko dakwah abdi. Sugan nu ayeuna maledogan pan ke bakal ngendog meureun. Bakal anakan. Sugan anak turunana mah iman ka kaula. Teuing nu ayeuna mah teu iman, hewaeun maledogan. Kula mah ngarah anak incu putuna. Sugan engke anak incu putuna mah dibere hidayah ku Allah, iman ka kaula. Tuh bijaksana. Hei. Hampuraan.
Makanya kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, dengarkan. Kalau ingin membuat Rasulullah bangga, kalau ingin menyenangkan hati Rasulullah, bukan hanya sekedar baca sholawat. Ada yang lebih hebat, ada yang lebih hebat, ada yang lebih amazing. Apa itu? Ikuti akhlak Rasul. Maafkan orang yang pernah melukaimu. Bobogohan 3 tahun, dikawin ku batur, maafkan. Ini tidak mudah paman. Makanya kamu jangan tenggelam dalam perasaan. Sadarlah kawan, kamu itu hanya peran pengganti di satu tokoh utama, tidak ada. Sakit loh babe. Tapi ini yang terjadi. Kan sian nyen tema meneladani Allah Rasul. Begitu dia ada belum dijanji. Panusok ditinggalkan kawin ku batur mah anak muda lain ini. Emang ayah aki-aki kabogohna di paling batur. Anak muda lah. Dan ini kenyataan. Tapi insya Allah pemuda kadubangku mah soleh kabeh. Kajenteng nyeri hati. Kabogoh di kawin batur. Frustasina mual kana narkoba. Mual kana drag. Mual. Paling ke masjid. Paling nabahan bedug. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawallah. Kakuping teh sejarah Nabi kos gitu. Makanya Pak punten. Anu rek ngabelanya. Lamun nisbati Haji Asep, misal balik ti dieu mobil aing dikempesan sopatna misalnya. Datang ke jalan panggil jeung polsek. Cika polsek, kenapa Pak Kiai? Dikempesan kurang kadumanggu. Hah? Hang dikumakan. Wios. Dibombe lemburna cek aing. Ya Allah, Pak, geura ge Pak. Seueul kana ieu. Nya, bener. Pan urang mah ditilang ku polisi, bari urang nu salah teu make helm. Atuh polisi ge moal satilang-tilangna tolol aya diana bener mah. Ditanya helm kalah ngedengkeun, Pak, helm mah 500.000 ge menang 2. Yo, PC haji 40 juta di Mekah. Geus salah ge, teu rumasa salah. Abuya emuh bae ge sia leulempangan kana motor. Abuya geus pangsagalana make helm. Makana ai salah ngaku salah ge. Itu kenapa kamu lampu merah ditabrak? Ya salah bapak dan lampuna didinya. Kujara rengkel. Ditanya mana STNK ngaluarkeun fotokopian. Ja urang lembur mah nu asina diteuneun bisi longit. Ditanya kenapa fotokopi? Kalah ngaluarkeun dalil teu samula-mula aya nu asli anu fotokopi lamun nu asli. Ai salah mah salah bae. Ieu mah karak ditilang bari kumaha nu salah. Mentang-mentang boga mamang polisi nelepon, "Mang, ditilang ya ku babaturan mamang." Ogoan ya ogoan. Ya gentle atuh. Kalau salah yang ngaku salah, menjadi orang yang kesatria. Paham? Tunjukkan bahwa kamu itu pria yang bisa diandalkan. Lamun salah, ngaku salah harapan awewe. Jangan mentang-mentang kamu laki-laki ingin merasa menang sendiri, merasa kuat. KW men hok kaplok bae. Bukan, kita itu laki-laki diciptakan kuat, bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi. Makanya Bu, nyari calon suami itu jangan asal tampan, jangan asal mapan. Nyari yang bisa menghargai perasaan. Matakan hampura Pak, kajian orang pinter, kajian orang hebat, kajian orang gagah, loba duit, lama orang pasti aja pamajikan. Udah sok di layanan, mundur, mundur. Yang mundur itu tidak berarti kalah. Agustusan tarik tambang, nu menang nu mundur, Wak. Haji Asep sok pasea lah, jangan ngelain boboiboy. Ngen aing mah lamun pamajikan ngajak pasea ngeceprek doang politron, hes aing mah. Kayak hudang berepe, cek aing batuna soak mah. Ulah wae bae ieu ngaji akhlak sarua bae ya. Makanya bapak-bapak dengarkan, yang bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga selama-lamanya bukan orang yang pintar ngomong, lain jalma anu jabatan luhur, tapi anu hatena sobar. Mun pamajikan ngeceprek sungut doang politron, seri, ya Allah, betapa indah ciptaanmu ini. Matakan
kudu nekadkeun bahwa pamajikan kos kitu menang Gusti. Ingat we kanu nyeuna, ya Allah indah amat ya. Teu kudu meuli setbox. Nek ngahudangkeun teu kudu nyalakeun alarm. Diputerkeun bae cenah ngaguik langsung pamajikan. Ih sia mah pajah aing lalagahan bae. Pak, dasar mangala duit hese. Ngarokok gitu gableg. Pamajikan ngadat di pikiran atau stres. Pokoknya asal takbir. Takbir. Cara Rasul hidup pokos gitu bijaksana, panjang tali aisan. Bener tuh? Bener tuh? Pak, Masya Allah, abdi pernah nganter babaturan. Pokoknya mah liur be, kanu guru. Haju kami terek berjamaah. Cik abdi teh, siapa mau sholat? Can hayang lah ji. Haju pan urang izinnya ka guru. Bah, eta mah moal salat. Wios. Gerak di kasep. Bade salat apa bade imam? Bade imam bae Pak Haji. Eta guru kunaha deui nya? Aing hang pikir hang dampiling bener. Izin urang mah wae. Paja sakongkol bae. Haju kami rek ngalaudut teh meureun berubah pikirannya. Izin meureun. Pak Haji, abdi bade salat. Cik guru abdi, alhamdulillah. Bener hang salat, henteu ngarasa kapaksa lain izin ka Pak Haji. Henteu, alhamdulillah. Kalah ngomong ke Pak Haji, bisa teu dame? Maksudna musyawarah. Naon deui kasep? Pan Pak Haji mah tukang salat. Abdi mah pan amatir ya. Kan dohor 4, kumaha ieu mah pengajuan. Kumaha mun abdi mah dohorna 2 rakaat. Tiasa bagus. Cik guru aing bagus. Hatina batu mah wanian gitu. Haruh aing edan gitu kan aing mah. Tapi apa yang terjadi Pak? Karena akhlak guru. Si ngomong gitu teh lain istihza kana syariat, nauzubillah lain. Guru lebih paham. Akhlakna menyentuh kana hatena. Kumaha ngomongna? Kieu ngomongna. Ji di Jakarta aing kuat naik gelut jeung ustad. Gara-gara ditahan salat bae ka aing. Cik aing atau salat urusan dia nu kana raka aing. Pirak aing salat kudu ngajapri ka dia. Oh nya. Aing kakarak model kiai kos kieu macana. Babasaan nek salat nek dahar atuh milih dahar. Aing izin ji ku guru dia. Geus aing ngagurat taneuh nek salat bae aing dia. Aing malen izin ka pangeran, izin ka guru dia. Tapi pan ti mana ge menang hidayah, bener teu? Ngatakan hirup mah ulah yang dipikasieun, kudu hayang dipika izin. Sieun mah bisa diantar, izin mah moal bisa diantar. Coba ka Deni, tah ka Pandeglang, porosotkeun calana. Ulah make baju, make helm be. Wanita yang moal izin, diantar, moal naekan. Paham? Makan hayu. Keheula dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Coba dalam kehidupan dina sapopoe di rumah tangga. Nyah, ka pamajikan kudu panjang tali aisan. Pamajikan goreng adat, ulah ngomong ka belejog. Pangarang di rumah tangga ayah gorengna. Kalau kamu ingin mencari pasangan yang sempurna, kamu akan kesepian paman. Jasia ge can pugu sampurna cik pamajikan dia. Eta boga pasangan cenah goreng adat, anggapnya meuli kadu kudu menang jeung cucukna. Ulah yang ngeunahna bae, bener? Leres teu? Insyaallah nu goreng ge, nu bagus ge tadi nama goreng heula. Paham? Insyaallah pamuda, kamari kalakuan urang teu endah. Nya, urang ti urang kahareup niatan. Titip ti ka haji, salat nu 5 waktu ulah ditinggalkeun, nek balangsak, nek haliwuh, ulah ditinggalkeun. Haji mun poe Jumat ka masjid bae nya, teuing teu salat ge. Nungguan sendal tak kumaha bae urang babagi tugas. Maksudna supaya kanyahoan bahwa Mang Deni hirup keneh gitunya. Titip kakabehan, salat ulah diting. Percuma orang, mudah ngaku cinta Nabi, tapi hanya sekedar menyukai. Lebih daripada itu, kita harus mengikuti. Karunya Rasul, kuat di baledogan, dakwah ka Thaif. Karunya syariatna jalankeun ku urang. Nyah, salat 5 waktu ulah diting. Cenah teu bisa salimana, hiji-hiji bae heula. Pelentung adan dohor, salat dohor, hiji-hiji bae heula ulah geura salimana. Kitu bae heula mimitian mah. Ke pelentung adan asar, salat asar, kitu bae heula mimitian mah nyah, ulah geura salimana, hiji-hiji bae kitu. Teuing pamuda ai bisi candaek salat mah, salat subuh mah 2 rakaat bae heulaanan nya saayeuna mah nya. Punya titip ti Haji Asep Dimyati, salat ulah ditinggalkeun, salat ulah ditinggalkeun. Ka para kiai, ka para sepuhan sing hormat, ja urang jeung Nabi Muhammad teu wauh kana rupana teu nyaho, urang nyaho kana syariat ajaran Nabi. Ti para kiai, tuturkeun kiai mah barokah. Ngariung jeung kiai beda berakatna ge.
Urang nyiduh dina jendela mobil Pak, aya motor lewat, tidak sengaja kaciduhan beungeutna, teu tarima bikin LP di polsek, ditewak pidana. Ka kiai mah lain, anak tilu di bawang haja, pangciduhankeun. Beda kan? Barokah jeung kiai mah. Barang datang kiai mah, gaur cium tangan di bolak-balik. Tadi aing cium tangan, aing seuri cek aing pajuh ku dia, aing nyatu teu kokobok. Titipnya, sakit anu kapiatur. Kirang langkuna nyuhunkeun lautan hampura, mudah-mudahan sing manfaatna. Hapunten bisi aya kata-kata anu tidak mengenakan. Hapunten Pak. Oh ya, abdi hapunten bari teras tekalinya deui bari angkat ka Cikoromoy. Ya, urang tutup ku doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.